لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على درجات. Nah, menjaga image, menjaga perasaan. Urang mah deuk ka Allah situ macan puguh, urang mah deuk ka Allah situ mah henteu, urang mah deuk ka Allah situ mah lain. Urang mah urang bae. Nah ieu lah loba nu gagal kiai teh di dieu. Keur di pondok nama masyaallah budak teh kuwaro datang ka imah ya Allah hiji dua santri di pagahan 10-20 kawaroanana masih aya mulai diberes sinar ku Gusti Allah hasil tawakal jeung waro kabelah dieuna aya anu ngambe bupati datangan ku bupati boga rasa aing teh kapake ka ambe berarti aing boga darajat selesai tak kiai lain kadatanganana robah perasaanana ieu nu hese nandek naik indallah komo haju orang babarengan jeung bupati haju cium tangan naon nu di deuleuh make cium tangan ka bupati emang guru dia je make cium tangan ka bupati tanya kiai nu mantak cium tangan apa rada gede nah geus selesai selesai perasaan ieu lah ieu nu hese ge lain datang teu datang tapi perasaanna aya jelema teu kadatangan ku bupati tapi boga perasaan cintana teh cinta hartana cinta jabatanana selesai iman sulusu seperti ini selesai nah iyalah urang ngajak aing mah ka Allah adapun di sisi digigir jelema nu sugih pejabat dan lain sebagainya atuh biasanya namanya aing eta nu hesena kos kitu tah ngan ulah haju kos aspek kumaha aspek itu usah make speaker haram sasalaman jeung jelema nu make speaker haram jeung nusok pabidahan Arab giliran bae manehanana kadatangan ku pejabat mere duit haram teu itu merada mulai ka dieu dibere deui ku orang bank ditarima bae ya Allah da ieu teh bisa ngatur urusan kos kitu urusan bid'ah aya bid'ah akidah aya bid'ah syariah maksudna aya bid'ah hadiah dan lain sebagainya teu kok teu dikaji sih aji heula tuh nu kos kitu ulah aju ka panggih jeung nu sok make speaker haram sasalaman Jumat ge teu meunang kajen duaan bae Jumat mana kitabna anu ti salat Jumat duaan ya eueuh kitabna nah ieu lah geus acak-acakan urang deuk ka Allah aing mambung jeung si eta mah emang naon emang kunaon aing mah tasawuf bung urang riung aing mah tasawuf cenah teh aja bebeja deui besi aya anu ngondang ka ieu mah bejakeun keur kholwah beuh budak pohara ieu bagus teh beres kos ieu nah nu eta kudu boga guru nah ieu deuk naon ieu maksudna sing hade urang deuk ka Allah lantaran ketika urang ka Allah mantep mata dikalokeun celi dikalokeun irung dikalokeun penjabaranana maksud dikalokeun teh kumaha ketika urang neuleuh ya Allah ya Rabb dedeleuan abdi teh dedeleuan Gusti nu kadeuleuh teh makhluk Gusti di ditu teh aya kudrat Gusti sakumaha kudrat Gusti nempel ka mata abdi cicip teh nang ngawasakeun Gusti sakumaha itu cicingna nang kawasa Gusti jadi aya kudrat di urang jeung ditu sedengkeun sifat Allah hiji atuh kudrat aya di urang teh kudrat nu di ditu teh hiji Allah teh ambo tah ngomong hese tah si hade sia engke ka dituna ge waduh itu beuh itu nu gelis kudrat Allah maksud di SMS genang Allah di WA genang Allah aju di toel atuh nang Allah keneh cak Allah teh sia di ngaing-aingkeun di beulem sia ku aing nang Allah si ade sebab ieu mah perasaan lain syariat engke thariqah engke hakikat ta syariat engke bakal hakikat ngan melalui thariqah mayoritas nah di dieu lah mata dikallahkeun celi dikallahkeun irung dikallahkeun sungut dikallahkeun kabeh dikallahkeun geus ka leumpang-leumpang kulantaran dikallahkeun moal aya leumpang di luar perintah Allah lantaran mata dikallahkeun moal aya deuleu di luar perintah Allah lantaran ceuli dikallahkeun moal aya denge anu lain perintah Allah selalu aya di Allah
dirinya lah istiqomahnya na ibadah ka Gusti Allah sanggeus ibadah istiqomah bakal dibere yaro mala yarauna neule kana perkara nu teu pernah kadele ku batu denge nu teu pernah kadenge ku batu ngarenjagnya nana ge ngarenjag kok aya kieu aya suara indah aya dedeulean nu indah aya eta kan perasaan kan hese urang nyaritakeun perasaan mah ongkos urang nyaritakeun rasa amis rasa pahit eta mah kan perasaan urang nyaritakeun ka hiji jelema masyaallah ieu jeruk amis-amis teh ngomong sia di nu gering panas caknyana boro-boro amis pahit kabeh ge apel ieu pahit kabeh pahit kabeh nu gering mah pahit kabeh urang ge ketika nyaritakeun bahwa Allah teh kadeuleu cak nu gering mah iraha kadeuleuna urang nyaritakeun perasaan bagi jelema anu sehat golbuna ka Gusti Allah lain golbun marid tapi golbun salim pan ieu mah marid kabeh marid golbun marid gering mantak gering kan babacaan teu ngeunah ka Allah maca sholawat lain ngeunah tunduh maca Quran kakara ge menang 2 ayat aju heulai deres heulai haji bisa dilengkepkeun teu ngecalangap bae nah ieu tanda bahwa golbun marid nah tanda bahwa urang masih kena derajatna di dinya tapi lamun jelema boga derajat emang maca sholawat ngeunahna kumaha hese caritakeun ngeunah teh hese caritakeun maca Quran lain butuh tamatna tapi indah jeung ngeunahna eta mah hese caritakeun ngeunah kumaha sih ngeunah salat dibere ke kangeunahan lamun geus ngeunah geus hese nyaritakeunana kumaha eta ngeunah hiji asa bareng jeung Allah nomor kadua asa leungit pemikiran-pemikiran selian Allah masya Allah eta lah bakal dibere lazat nah tidinya engke bakal dibere karomah lamun urang dibere karomah haji urang bunga geussan jadi walina geussan turun wis lah biasa maning iya wis derajat kewalianana wis ora anak hilang tanpa karana geus wae langsung biasa deh engke kalazatan eueuh hayang lazat deh hese teu bisa sebulan 2 bulan teu bisa kan eta nyana nu mantak dibere karomah teh baca sholawat nikmat bentang ngeunaheun maca Quran ngeunah sholawat salat ngeunah nikmat lah nikmat hese nyaritakeunana tah ketika nyana dibere karomah haju nyana bunga geus selesai moal aya ngeunah deui teh salat moal aya ngeunah deui moal aya ngeunah deui maca Quran geussan we sebab naon sebab karomah teh eta teh pamer Allah sakadar tanda Allah ngangkat ka manehanana diangkat ka kasihna haju urang bunga berarti lain deka Allah deka karomah ketika urang dibere karomah haju bunga mandeg di dinya geussan mandeg mandeg wali mah geus embungeun janna karomah ketika gitu kanyahoan pindah biasana wali kanyahoan kaistimewaanana karomah pindah mandeg urang bahkan menta karomah menta kehebatan nah wali mah tilok teh menta kehebatan namun dek hujan kemudian hujan nyana bisa bae mun menta ka Allah ya Rabbi abdi ulah kahujanan geus babari jasa geus bae hujan kikituan jadi urang leumpang di sela-sela hujan bisa cuman engke bakalna jelema bakal ngamulyakeun dan lain sebagainya ieu nu bakal cilaka besi teu kuat biasanya ada minta ya Allah ya Rabbi hujankeun bae abdi mah kahujanan bae seri bae mun batur jebut cenah cok batur cenah wali ya kahujan mana jibreg teu bohong tah lain wali kadang kita kunyana bunga masyaallah nikmat tekanyahoan kawalianana nikmat tapi lawan cenah haji pengen wali ya kahujanan jibreg malah ngusruk aju kadengen gonya goblok sia eta mah aing keur kabeneran bae ngusruk biasana mah aing hiber tolol berarti jelas lain walina jelas lain walina hese sedengkeun wali teh dibere beta karomah teh dibere bae karomah endek bae dek dibere mate cenah mah entilok menta ya Allah ya Rabb
minta diijabah doa tilok. Ngadoa bae tilok minta hayang diijabah tilok. Urang makan minta diijabah minta hasil maksud. Oh, hasil maosidan. Ente. Wali mah doa bae. Madak lolobana doa masur ti Kangjeng Nabi. Tabaruk bae ti Kangjeng Nabi. Tilok make doa nu lain-lain. Geus sakitu. Doa teh para rendek wali mah tilok aya macem-macem doa. Boh, segala dikarang dikarung. Wali mah isin. Geus tabaruk bae ka Kangjeng Nabi. Adapun ijabah urusan Gusti. Hayang teu dijabah teu. Kumaha Gusti bae wali mah. Ieu mah ibadah we abdi mah bisa-bisa abdi. Satungtung abdi ibadah bisa abdi mah neuk ngalaksanakeun. Urusan diijabahna urusan Gusti tah mah. Segala rupana geus kumaha Gusti bae. Segala rupana geus bae neuk salat, puasa, masih Quran geus sabodo Gusti. Tah nyerahkeun kos kituna teh tah hese ge. Nah, ashabul karamat kulluhum mahjubun. Jelema nu dibere karomah sakabehna mahjub. Lamun jelema dibere karomah bunga sanggeus teh bunga nyana senang geus mahjub. Sebab berarti tujuanana ibadah teh hayang ka karomah lain ka Allah. Boro-boro eta wali mah dibere sorga bae embung. Sorga bae embung wali. Atuh tuan teh Sitir Batul Adawiyah balikan di cara kamari Gusti lamun abdi aya jatah ku Gusti bakal dibere dunia bikeun ka kafir. Lamun abdi dibere ganjaran pangmikeun keun ka mukminin nu hayang ganjaran. Abdi mah dunia teu puguh teu butuh ganjaran teu butuh. Hayang ka satu abdi mah hayang ka Gusti. Masya Allah. Tuh kan. Nah, ini luar biasa. Urang bogo ka awewe aju resep kana pamerena ya cilaka maning anterkeun deui neng ieu kue cincin teu hayang kakak mah hayang ge cincin eta yang naon atuh cincin ieu mah main ka neng na ieu mah tah eta kan geus kitu. Oh, air soal kos kitu nama tuh mangga beta urusan kakak. Ngan abdi sebagai anu dipikakeun cinta jeung nu mencintai, ieu mah hak abdi rek mere. Oh, ai kitu ona. Tuh, lamun urang mengharapkan pamerena be, mandeg di dinya. Mandeg di dinya henteu. Adapun Allah, cak Gusti Allah, sia deuk aing ngan aing eta mah urusan aing mere kos kieu geus. Nyanggakeun teh mah ka Gusti ngan abdi mah deuk ka Gusti. Ngan bisi abdi dianggap hayang ka karomah Gusti, henteu abdi mah hayang ka Gustina. Ngomong mapan babari ya. Ngomong mah babari. Mulaian orang sak maca sholawat. Tanya, maca sholawat rajin amat hayang ka bayar hutang. Mulai geus. Rajin amat jarah kunaon ieu? Susuganan we atuh naik derajat. Tah naonan eta kos kitu. Makanya kurang mapan teu jauh di kitu. Sering maca Quran, hayang hasil maksud. Sering maca sholawat, hayang hutang. Sering urang zarah, hayang naik derajat. Jauh ti kos gitu itu maksud ka Allah mendak maca sholawat beres hutangna kabayar geuskan maca sholawat asa tulok baca sholawat gua geus anggeus aing mah geus kabayar hutang kan beres jadi ibadah teh boga maksud wali walai ashabul karamah kulluhum mahjubun sebab naon wal karamah hayadur rijal karamah eta ibarat awewe keur head teu bisa ibadah ka Gusti Allah. Hijab awewe keur head teu bisa ka Gusti Allah secara zahir. Ieu ge wali dibere karomah ketika nyana resep kana karomah sebagai hijab head antara nyana jeung Allah putus. Tuh. Mantak pal waliu lahu alfu maqamin wali teh sabenerna mah ngabogaan 1000 makom. Awaluhu babul karomah. Awalna bab karomah beres 1000 makom 1000 tangga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 wusul ilallah pangheulana dibere karomah lamun jelema dibere karomah kemudian tangga pertama ye tangga pertama teh dibere karomah bunga geus di dinya bae geus moal naik ka 1000 teh
menjaza biha nalal baki jelema anu bisa ngaliwatan karomah geus memperolehnya kasalian karomah ieu ganon gitu ngara gangguan bagi wali Allah anu mantap lolobana haji nyorangan embung kanyawan embung anu asok nembol-nembolkeun karomah mah tah mah urang Cisoka mah bener tah mah kakaromahan atuh aya ge wali di mana-mana dibacok teterak nyanana ge kaget oi teterak ya Allah ya Rabb kok bisa teterak dijieun ku urang Cisoka mah pelor diinum make susu sedekeun kana tembok coba betenkeun katilu kali kaluar bukur aduh teu beres ya murid teu beres nah eta kan nah jadi cek guru teh ya segala jadi dicoba bener teterak aju bae cok bener bu aing teh weak aing pelor dileg-legan paingan bengkel mamarahan pelor tak ieu dan lain-lain sebagainya nu kos kitu mah tambah istidraj masyaallah aya ge Ki Ahmad Khairun ketika musyawarah di Surabaya jeung Bung Karno begitu balik ka dieu Ki Ahmad Khairun duit teu boga baheula mah masyaallah musyawarah nagara teu boga duit wari mah gupak di duit baheula teh nu memperjuangkeun negara wa abah nah selesai musyawarah dek balik ka dieu teu boga duit hese bisaeun Ki Ahmad mah lamun peureum haju nyana babacaan aya babacaan bisa diberset bisa datang ka Tangerang ayalah babacaan aya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah kabirul akbar la ilaha illallah jalilul akbar la ilaha mari teruskeun ku aing tuh mal teruskeun banyak kene usia direkam ke baca deui mun dibacakan bahaya sok inget ka murid eta bae murid Syekh Khalil Bangkalan saya murid ngahadamna teh kan isuk-isuk santri nu sok ngahadaman di isuk nyapuan ngapain isuk di kitab teh dibuka pas Ki Khalilna keur ka jero barang dibuka pas aya doa keket keket teh kan bahasa man gara-gara Madura mah naon gitu gelut akeket eta teh gelut maksudna dibaca kunyana dibaca begitu di pondok ribut jeung lurahna tantangan kunyana begitu ditangtangan gelut ditongtong ku santrina lurahna nu sakitu hebat eleh kunyana eleh lurahna aya deui wakilna eleh deui kunyana 3 santri areleh kabeh atuh sararieun kan santri kadenge ku Mama Khalil ku Kiai panggil mun cara kurang mah maneh eta kabejana gagah menang ti mana wiridan ti mana ampura mencak ngomong urang mah menang ti mama jih jam mama teu pernah mere wiridan kos kitu keun mama ka jero kukula ditingali dina kitabna aya doa keket coba kitab mana teh angke dibayakeun bawa tak kitab nu ieu mana halaman eta jelas tak ieu ih tambah lain doa keket doa kekoh lantarannya nama anggapan doa keket paranti gelut keyakinanana padahal doa kekah diwirid jadi menang aku yakin eta kos gitu ya Allah ya Rabb urang mah geus dibere Izqala Yusuf ge ketelantaran teu yakin atuh geus babudah begitu ditanya si Sarwitina manyun urang ada kurang yakin tuh batur mah doa kekah pakai kajagoan atau Ki Khalil lagi udah saya berikan dah buat kamu dah doa keket dah cuman jangan diturunin sama orang lain ya buat kamu aja emang kenapa ini aslinya doa akeko ya kalau mau motong akeko doanya ini dasar bodoh tebudaknya nah iyalah jangan gitu ngaranna
maling ngaranna maling. Ieu ge kumun kukula dibacakeun ye. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, panjang ka dituna. Oh. Bisa hiber. Beureum. Kurang keur ge pernah kula jeung Haji Pendi. Cekel diragag. Nyana. Kieu keur carita Ki Ahmad di Surabaya. Bisa nyana lamun kos kitu. Tetapi henteu langsung kitu. Masih kena bisa naik kareta be. Dengan cara nyokot daun langbau. Nyokot daun langbau digitukeun set. Dibacaan banyak set. Jadi duit. Geus naik kereta. Set. Bikeun duit asli datang ka dieu. Ngan teu meunang leuwih. Jadi kudu sapaseun we lamun endek ka Tangerang sabarwit sakitu we. Leuwih bahaya. Boh, lamun eta dibikeun wiridan eta ka Haji Pendi, Masya Allah. Atuh ujianana jadi langit biru. Atuh. Geus cenah mah aju bae ngamuridkeun ka batur pan. Nantak ajuna mah urang ge embung nyari boga guru kos kitu. Henteu. Nah, ieu keur carita karomah. Nah, eta lamun keur kadesek-desek amat loba wali keur kadesek mah kos kitu. Kamari ge aya urang luar negeri ka dieu ka Indonesia. Begitu geus ka Indonesia dek balik duitna beak. Jadi leungit. Duitna leungit. Masya Allah karim. Geus leungit beres silaturahim rek nyana dengan sakumaha tadi tah. Aya babacaan anu dibaca, setelah dibaca sesa ongkoseun ti dieu ka lemburna bisa. Itulah wali-wali Allah. Nah, kuari wal karomah haidur rijal fal waliu lahu alfu maqam awaluhu babul karomah. Sajelema nu bisa melewati bab karomah, artina karomah ketika dibere karomah api lain teu hayang. Dibere bae ku Allah teu hayang. Nah, bakal nalal bakya wa ila lamun nyana henteu melewati bunga fala moal bisa naik. Mendak wali mah geus teh hayangin nya kos kitu bae. Asa pira kos kitu. Geus teh hayang. Nanaonan teu bobotoh kos kitu. Teh hayang nya. Nah, aya ge Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi keur cerita Dajjal. Gitu Dajjal engke di akhir bakal ngabogaan dua hiji surga tangan kanan, dua neraka. Cek Kangjeng Nabi penglihatan urang. Hakikatna kabeh ge neraka. Engke jelema dibere lapar. Ketika diberi lapar, maganing paila. Haju lapar, hanya Dajjal nu boga roti. Hanya Dajjal nu boga roti. Saha jelema nu dibere roti, berarti seubeuh ngan kafir. Lamun jelema teu dibere roti, teu narima kana roti, lapar. Loba nu teu kuat. Sahabat kan ngomong, "Ya Rasulullah." Naon? Meunang abdi nanya. Silakan. Kumaha lamun mukminin dibere roti narima saenggeusna narima di dahar tapi teu iman ka Dajjal. Seuri Kangjeng Nabi. Mal bisa. Henteu cenah mun kula mah ieu di akhir zaman kebenaran aya Dajjal deuk kitu embung lapar. Cak sahabat daripada lapar mending cokot bae ta roti. Kemudian urangna moal iman ka ditu. Oh, cak Kangjeng Nabi moal bisa setiap anu kabere berarti kapitnah. Mal bisa, asal kabere pasti iman, asal kabere pasti iman. Sebab hakikat mah lain roti. Eta mah sakadar panarik teh naon kitu ngaranna? Supaya resep teh. Hah? Supaya resep supaya daek teh. Perangsang okos kudali dibere kumati. Eta kan perangsang tah. Perangsang eta mah kitu lain mere asli lain. Perangsang. Asal geus kabere bae atuh geus ka dituna. Saudara-saudara. Iya. Lah daripada milih nu lain atuh bandingan anak bangsa, anak daerah, orang yang di jerona mah geus diloloh. Nah, eta kan tadi perangsang. Ya jelema anu teu dibere mah teu saudara-saudara. Tadi wae, naon sia milih nu kos kitu? Loba keneh nu sejen. Bere. Bae, dikaon sia milih nu kitu. Dibere deui. Lah dak. Mendingan eta bae nu pilih. Bere deui. Woi, ulah salah sia. Sararial jasa. Eta kakarak anak Dajjal. Atuh komo Dajjal nu aslina. Nah, ya sahabat,
atuh jalan keluarna kumaha ya Rasulullah supaya aman tina dajjal. Lamun hayang aman tina dajjal tingkatkeun iman ka Gusti Allah. Aju urang lapar, engke lapar urang bakal dibere dileungitkeun jeung urang dibere bae bakalna seubeuh. Belasieun urang ke dajjal lantaran Kangjeng geus kitu nyarios. Jadi engke lapar urang dibere lapar sebab hendak dicoba heula dajjal moroti. Ketika jelema narima berarti ilu ka dajjal. Ketika henteu narima lapar, urang teu kuat, tingkatkeun iman, engke dibere urang teu hayang kana roti jeung dibere seubeuh bae. Selesai kan? Selesai lawan bedana jeung kuari pun. Habib Rozok. Iya sawa-sawa. Jangan. Iya. Aduh, itu dajjal. Sok gerage. Aya ustad kemudian jadi lurah beda. Memeh jadi lurah jeung geus jadi lurah. Lantaran naon kabawa ku dajjal. Baheula keur encan di DPR hebat jasa eta kiai barang asup ka DPR padahal mah di dewana ge dewal fetilu Ka'bah padahal tapi kok berbeda sebulan 2 bulan jadi lain dajjal kiai antara salafiyah jeung modern kok beda lain deui kok ngaji teu ngeunaheun bae bensinan geus ka bensinan ku dajjal kiai anu tadina lugu hebat barang asup ka partai kok lain deui teu ngeunaheun caritaanana ka bawa ku dajjal moal diteruskeun jaguari ge loba ge anu ka dajjal lah moal mah disebutan hiji-hiji moal tah mah jang contoh dong tadi mah nah atuh geus sia ge dajjal sarua iya bae kos aing teu nyaho bae nah iyalah karomah menjaza minha nalal baki wa ila pala kayak gerage kabagola baduhum wallahu a'lam.